Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 18 Januari 2026 masih dina surat Maryam ayat ka 40 hijina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi, wadhkur kudu inget anjeun atawa bejakeun ku anjeun, caritakeun naon fil kitabi anu aya dina kitab Al-Qur'an anu tos diwahyukeun ka anjeun Muhammad. Ibrahima tentang kisahna Nabi Ibrahim anu aya dina Qur'an. Innahu sanyana ari itu Kangjeng Nabi Ibrahim kana bukti anjeunana sidikon eta jame-jame anu bener, jalmi kalebet jalmi anu bener, nabian seorang nabi anu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna id qala samang-samangsa nyarios ieu Nabi Ibrahim li abihi ka bapana Nabi Ibrahim anu tukang nyieunnan patung berhala di pahat. Aya nu nyebat sebagian ulama pamanna Nabi Ibrahim eta teh. Tapi di dieu mah abati berarti bapana Nabi Ibrahim. Nyariosna bari lembut kalayan mesra ieu Nabi Ibrahim ka bapana. Ya abati, hei bapakku, lima ta'budu naha anjeun maka nyembah mala yasma'u kana barang atawa berhala la yasma'u anu teu bisa ngadenge eta berhala teh. Wala yubsiru jeung teu bisa ningali di eta berhala teh. Wala yugni jeung teu bisa mere mangpaat angka ka anjeun bapa syai'an saeutik ogenan. Nah, make disembah, dipahat, dipatung, dijieun, diteuneun dihareup terus disembah. Apaan aneh. Bari dijualan ka batur ngamusrikeun oge kanu sejen. Saterasna, ya abati, hei bapakku, saur Nabi Ibrahim. Ka apana? Ini sanyana ari abdi. Qad nyata abdi, ja'ani geus datang ka kuring atawa ka abdi. Minal ilmi tina wahyu, minal ilmi sebagian ilmu Allah. Malam yatika anun teu datang ka anjeun eta ilmu ka bapa. Fattabi'ni mangka sok tuturkeun kuring bapa, tuturkeun abdi. Ahdika tangtuna Allah bakal mere hidayah ka anjeun bapa lamun nuturkeun ka kuring saur Nabi Ibrahim. Hidayah kana naon? Siratos sawiyan, kana jalan anu sampurna, anu lurus, anu lempeng, anu bener. Saterasna, ya abati, hei bapakku, saur Nabi Ibrahim. La ta'budu syaiton, ulah nyembah bapak kana setan, kana berhala, kana bentang, jeung ngacong-ngacong kana naon oge salianta Allah eta teh nyembah kanu sajen mah nyembah setan. Inna syaitona sanyana ari itu setan kana bukti setan lirrahmani ka Allah anu maha rahman anu maha welas asya maksiat setan teh doraka ka Allah tong dibarengan tong dituturkeun. Nyembah bentang nyembah berhala eta cembahanana para setan ulah dituturkeun saur Ibrahim ka apana. Saterasna, ya abati, hei bapakku, saur Nabi Ibrahim. Ini sanyana ari abdi, ari kuring. Akhopu sieun kuring teh karunya ka anjeun bapa. Naon sieun naon? Aya masaka kana yen ditimpahkeun ka anjeun. Naon? Adzabun eta teh siksaan atawa azab di dunia keneh. Teu acan di akhirat. Minar rahman ti Allah anu maha rahman anu maha welas. Fattakuna maka bukti
lamun anjeun nyembah berhala eta teh li sayatina pikeun setan walian jadi teman hidup. Teman hidup di mana? Engke di neraka jahanam. Dina panyiksa Allah. Jadi ulah dituturkeun setan mah bisi jadi teman hidup di neraka. Sabab lamun nyembah kasalian ti Allah artina musyrik. Lamun tos musyrik berarti teman setan. Lamun jadi teman setan nyata lisyaitoni waliya mangka jeung eta setan kanggo eta setan waliya jadi teman hidupna dina neraka jahanam engke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan orang sadayana ditebihkeun tina pamusyrikan, ditebihkeun tina nyembah berhala atawa manusia jena teu aya anu wajib diibadahan angin Allah anu Maha Esa, angin Allah anu Maha Kuasa. Jadi orang sadayana mudah-mudahan terhindar tina segala musyrik, baik itu musyrik kabir ataupun musyrik shagir. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.